Ka mana we ti kamari saueuh ka dieu ulin? Karung aja ulin. Oh, dengan hangasa. Euy. Asa geus jarang eta mah hangasa teh. Saperti ieu ninganan para hulu geus jarang. Aya ge pining euy di ditu tuh aing mah. Oh, karung nu kitu teh mun dipelak deui meureunnan da butuh hangasa teh. Jang naon atuh hangasa? Lain yang nganangasa ti kamari teh riweuh. Oh, jang peureuh. Heuh, atuh da eta teh euy. Nya jang lieur baheula mah, kudu kitu ku hangasa dipeureuh teh. Wah, dipeureuh urang teh ku hangasa teh. Terus dibengker sirah teh euy mun jaman ayeuna mah kas nu gelo meureun. Ah, da geus jaman modern ayeuna mah geus arang jeung geus arang nu diara de naon diubaran ku hangasa teh euy. Ai kitu geus diubaran naon deui di ditu. Lain yang nganangasa yang peureuh ti kamari murid. Oh, ku karbit. Wah, aing mah asa kakara euy ngadenge ubar eta ku karbit mah lah aing mah geus we ka dokter tong make ku karbit sagala lieur mah paingan rada kitu ning rupa teh rada culai caleuy liurnya biasa poporongos teh. Ampun. Rek kumaha we eta darek ka mah. Rek kumaha? Geus aing mah Aduh paduli teuing anjir.